Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barayagir sadayana. Ya, dina wengi ayeuna urang-urang ieu tiluan bade aya diobrolkeun dina sesi brol bareuy nya eta. Bareuy ngobrol bari heureuy. Adi omat ieu ulah ngobrolna nu hoak asanapi mengadu domba. Wengi ayeuna nu bade ngawitan ngobrol saya Mang Taslim atau Mang Kaboy. Ya Mang Taslim cenah. Mang Taslim mumpung sehat. Tah, mangga Mang Taslim pengalaman pribadina. Kang Kemet. Lajeng. Mangga Mang Taslim. Iya, iya Kang Kemet, Kang Kaboy. Saya teh boga pengalaman pribadi saya ya bahwa cerita teh kerjaman ngeband-bandan lah nya band. Anu mainna teh tetangga sabelah. Daerah mana Cenah teh daerah eta teh perikanan Perikanan masih anu bare ka Muara lah. Oh nya aduh. Uni teh berangkat di daerah teh Home Sweet Home. Home Sweet Home di bebarengan. Saya teh dan nungguan anu kupi karesep ku di dieu dia teh perform dulur di dia teh da kedek main teh main band. Wah ada ngarep lah yang penasaran sih kuring teh amang ka ditu yang nonton. Nah, ngabringnya gitu. Sareng anjeunna teh aya kan 10-an lah yeuh Kang Kaboy. 10-an. Saya teh da nungguan we tekan bagian anjeunna bade main teh bade tampil teh ka panggung teh. Ah, mantep we saya teh deket sisi stasiun panggung teh di belakang di pengker teh ngejajar aja nu sana teh nonton sambil nonton anu saket mon anu saket abi teh kan aya tiluan itu teh tinggal ngogo jeung aranjeunna teh tiluan Naon tah sing ngogotan? tiluan dan ngantosan ieu kan dulu pada tampil Gitu. mun kewe sakedap deui jong-jong we saya teh kieu ngangsuk ya teh iya cara itu Lu, nah mana teh modal teh kan? Apa modal ki? Bener. Oh, saya teh nuding kadang tujuan itu teh tuding, we teh nama sila tuding. Da ke rumah sang hitu, da ke rumah saya teh biasa modal. Biasa modal. Kok bau kieu teh. Mana teh ka tukang deui ka urang, maneh naon? Cium wae ka tukang bawa urang mah penasaran di mana Bu sia. Curiga, geus boga curiga. Aduh, naon cenah ieu? Saya tidak aduh. Teuing urang teh modal cai teh mah nya modal anu keur dek laju. Urang dek konser cenah. Wah, tapi bauna nyegek. Tapi bauna nyegek nu jadi ngomong ka dieu teh. Bener tuh dirinya hitutnya. Teuing nih dinya keukeuh nya aing teh keur ningali fokus ieu nya. Laju band teh. Pas itu saya teh tegenah gitu. Ieu teh asa basa gitu. Mau dicagap. Mang Taslim cagap. Penasaran sih nuju dia teh ngalere ka urang. Nah, ieu teh lu asa basa si Jojo teh jeung. Nah, asa basa bujur urang teh. Bawa sana mana saya busian. Pas kita ningali urang pas padiukan kieu. Aduh, saya tai kuda, di depan, aduh, buset, langsung Apa kan di perikanan teh tempat ieu kudanya. Saya teh palingan itu teh ieu tempat. Naon corek teh abi. Podo kuda didieukan, aduh marokanan hieu kuda. Nu kalep marokana busa. Tuan abi teh busa naonnya enak nyamannya nyaman tapi pada kuda. Tapi kieu eta masih jeje, aduh mana sih? Eta abi mah. Kan kemet Kang Kaboy. Eta abi mah. Naik kuda didiukan. Naik kuda. Balik ke urang di ditu geus beres dulur teh main band teh. Dicurikeun eta kuda cenah kabala rek balik cenah. Ih kecawok heula ada barudak. Bayangkeun teh kudanya. Ayeuna orang digentos pengalaman pribadina Mang Kaboy. Mang Kaboy. Jadi kieu ya konsep kuring mah. Kumaha cenah Mang Kaboy? Ieu mah original ya. Jam 11 malam hari teh. Anjir. Akan silabi calang. Oh, ke pasar ke pasar. Ada biasa terus sekolah itu kan jam 11 malam ya kan. Nah, berangkatlah saya ditanya tanya kali itu tuh.
Pasar Ciroyom mula. Pasar Ciroyom. Beres Ciroyom, buat kanir, Lumayan. buat kanir. Ubak kayaknya katanya. Kubak ada ai istri mah kan Benten Seribu ge atuh di kubak. Kesina pamagat Benten Seribu sikat langsung. Ya, yang ada murah kayak. Oh, Jauh di Jogja gara-gara 1000 nya. Istri mah geus aneh istri mah. Aneh. Terus kumaha teh? Ayo cing dibalik. Cenah di ditu cenah nu loba, nu malurah, berhalus. Ayo cenah. Ciroyom teh. Cenah turun di dieu abi. Nah, terus gitu beres. Ayo lah tong ka naik gitu. Nah, ya naon kendala naon teh tong naon? Kadang parkir kira motorna cedik puter arah. Pas puter arah mobil ngalewat. Arah santai istri naik yeus. Bayangkeun da tedaan itu ada macet ngerodangan kita gitu. Ya, air menggorowan balahan jalan. Aya menggorowan eta lain kabi asuh aek we. Nah, di jalan teh nah cenah pamajikan teh teu gegerewekan. Tapi karasa eta aya berat di Oh nyata. Ngebleng. Ngebleng. Kan para ya rusuh kan perasaannya pemajikan teh nah biasa di wak awi teh kitu nya pas wak awi sok ngomong masih jempling wae. jempling wae ai perasaan mah aya yang ngalieu perasaan mah aya ngalieu ka cuek tepan juga kan dila standar ke nyanyi we nya nah si teh pemajikan teh ngomong-ngomong teh hayang ngalieu ka tukang dieu rea cuek Iya wah. Bete nyampe ke rumah jam 1. Wah, jam Cite. 11. Aya bima kan ka pemajikan sanes bunda santi. San turun. Nah pemajikan teh turun cite. Ayeuna rongkrongpan aya teh santi nah ada eueuh pas ngaliuk anjir tinggalin heureun. Tinggalin gitu ya tahu. Jam 1 putih. Mangkabuy Gitu. tinggal. Da eta mau motor main Rosi. Wah, ulah bubur mah sikat. Sikat teh. Wah, sikat teh. Markas ke dilibat. Wah, jadi bahas eueuh antar godeng teh. Bener kalau jalan. Ya teh ka pasar Ciroyom. Ayo yo, kanir. Boleh istri teh dicorom teh jalan kaki kanir. Alah anjir. Pet kadinya nyok nyobet ka dieu. Ya geus naon sih. Ah, nu gelo datang cenah. Dari Manyun Comotrot. Pasti Udah tinggal bari puting-puting. Tinggalkeun merenya pamajikan. Cek si ibu teh nya, "Jang ka dieu cenah." Ayo jang teu gak perasaan gitu. Eta pamajikan segitu buta. Hoho cenah na motor kumaha. Da eta mah isuk-isuk. Gua nyelong salamur eta mah. Pasti Unggal penak jeung abi sakacida pamajikan segede muling eta. Kuat ka teh karasa kena motor tinggaleuh. kumartua teh kumaha Mutam gua goda gue. Ngeus sepeda mah cenah jang, geus pamajikan mah jang kumaha eta. Isuk mah diceuceuk cenah tah. Dina candram di muka wae kaya. Tah eta naon abi? Jeung asup. Panas. Aduh. Acau aduh. Aya wae. atas wae sih ayeuna atas wae Atas, ya. Mangkabuy Teh seueur picareusieun mah teh. nih abi ngan ieu cegat ieu patuan Mata kaina mah boga ciri khas. ciri khasna kumaha Ka pamajikan teh kalau naik motor cenah teh ciwit. enggak kode Eta mah asli waduh pas ka pasar deukeut eta pas naik motor cetot macet jeung ciwit pan ditahan naik motor ciwit oh bener jangan kalau ketinggalan jangan kitu Jadi gitu bari. oh anu semoga isyarat kode ciwit naik motor teh Oh gitu banget. tah kitu di abi mah atas wae dina wengi ayeuna mah atas da seueur ieu teh ngan Nyebarin kumargi ke di- geus ngalayang di nu sanes waktu di nya samping deal itu deal Iya, men. hanya supados refresh deui lah pengalaman Nya, padosna nya. ke dina waktu nu ieu urang sadayana sarehat pemirsa sadayana sehat Amin. dipanjangkeun umurna Amin. dilancarkeun rezekina nya cekap sakieu wae nya pamirsa gir dina obrolan ngobrol bari heuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.